lamun makmum miheulaan imam ku Fatihah, miheulaan imam ku tasyahud, surahna Fatihah makmum, tasyahud makmum leuwih ti heula beresna daripada prakna imam. Lam yadurro teu nanaon ya, tenar goreng patut pak goreng patut, artinya gak batal Fatihah makmum lebih dahulu daripada Fatihah imam. Tapi ini masalahnya, wakil cek satu pendapat tajibu al-i'adah ma'firil imam al ba'da. Lamun Fatihah makmum leuwih ti heula maka cekil wajib untuk mengulang Fatihah bareng jeung imam atau setelah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabkuhu ayil ma'mumi ala imamin al-midan aliman bitamami ruknen bi'liyen wa illam yakuna tawilen mubtilun lissalat. Miheulaan makmum ka imam miheulaan kudua rukun fi'li anu sampurna, ku sampurna dua rukun fi'li sekalipun eta rukun teh lain rukun tawil ngabatalkeun kana salat lipuh sil mukhalafati karena banget pajiin-jiin antara imam jeung makmum. Seharusnya yang namanya makmum itu dalam gerakan sholatnya, ngaran-ngaran jamaah, gerakan sholat makmum harus selaras dengan gerakan imam. Ketika gerakan makmum tidak selaras dengan gerakan imam, apalagi sampai mencolok perbedaannya, maka fuhsil mukhalafah dapat membatalkan sholat makmum. Contoh, imam ngadeg keneh nangtung makmum geus ruku, imam ngadeg keneh makmum geus naik i'tidal, imam ngadeg keneh makmum geus mulai rek turun. Begitu kaluar tina batasan i'tidal, berarti makmum obset kudua rukun fi'li sempurna, batal harita. Pas makmum rek turun karena sujud kaluar tina batas i'tidal. Ari kitu mah karek obset nangan sarukun, imam nangtuk makmum ruku ti heula henteu eta tuh batal nya, wajar we lah rada sulap salib saeutik mah teu mencolok perbedaan anak, maksudna wajar teh sehingga tidak membatalkan salat. Dangarana oge erek menyelaraskan dua gerakan antara dua orang makmum dan imam itu sangat sulit, sehingga lamun obset sarukun katingaleun sarukun ya ngaranna oge hal yang wajar, enggak apa-apa. Sarua ketika suami Anda mengucapkan qabil tu nikah, berarti si awewe teh ngamakmum. Kalaki jadi imam, nah panah yang lain sok dina status disebutkan kapan engkau jadi imamku.
engkau jadi imamku kawas nu kapan engkau jadi imamku. Berarti lamun geus dikabul geus diterima kamana salaki kudu milu, awewe kudu bisa selaras mengikuti gerakan arah suami. Lain berarti oh cenah jadi lamun lalaki goyang ke kanan ngilu ka lain eta lain maksudnya kehidupan ya kehidupan secara umum anu sok kadinyawa ya anapun sakapeung-kapeung pamajikan sok omset ti salaki dina gerakanana ai kitu masa gerakan tapi lamun nepikeun ka ayeuna dua lengkah omsetna wah nu kitu mah tinggalkeun emang da moal bener wadul eta mah engkau pingin jadi imamku teh wadul eta mah paling oge eta mah engkau jadilah hamsterku. Usil muhalapa berarti dapat disimpul lagi nih. Usil muhalapa adalah perkara nu ngabatalkeun karena salatna makmum. Karena konsekuensi jadi seorang makmum harus selaras, harus menyambungkan, harus mutabaah dalam apapun yang dilakukan imam. Sampai-sampai rukun pun ditinggalkan oleh seorang makmum hanya untuk mengejar mutabaah. Awewe sarua kewajiban ayeuna taat kanu jadi kolot ditinggalkan hanya untuk mengikuti suami. Awewe kan wajib taat beun ka kolot ka indung bapa. Boga we imam kuku eta kewajiban ka kolot ceuk suami ka kidul ceuk bapana ka kaler kudu milu ka kidul. Engkau adalah imamku dan menurut kita dia adalah makmumku. Sing loba makmum teh sunat. Makin banyak jamaah semakin baik dan semakin utama. Jamaah banyak lebih utama daripada jamaah sedikit. Eta memang pakai juga teh amalkeun situ. Ngomong unggul situ. Palebah baba eta aing bisa lepas ngomong. Yes. Wa suratu taqaddumi biha surah omset bihima. Makmum omset kedua rukun fi'li nu sampurna surahna ayat 2. Muka hiji ayar ka'a wa ya'tadila sumaya huyalis sujud masalan wal imamu qaimun. Makmum ruku tuluy i'tidal tuluy turun kana sujud. Ari imam posisi masih nagen dina nangtu kaluar tina hadi tidak bata au ka ayar ka qoblal imam atawa apa udag-udag jeung imam ruku ti heula imam rek ruku buru-buru si makmum kalakah cengkat i'tidal imam rek i'tidal kalakah ngaleos sujud. Begitu ngaleos kana sujud maka si makmum batal salatna sabab diberiku imam jadi dibalikan beda atuh mangpir aku jamaah kieu imam makmum Allahu akbar. Begitu imam rek ruku Allahu akbar. Begitu imam rek i'tidal buru-buru disusul deui. Nah begitu ieu si makmum turun kana sujud maka batal salatna. Nyata tapi sok aya eta makmum nu noyot kitu teh aya. Buktina awewe nu puguh kudu taat ka salaki. Loba kene awewe nu mantangul ka salaki. Ngajedog di masalaki di paraban ku salaki. Tapi ka salaki nyangangan teu kaharti. Ingat teu kaharti. Dengekeun awewe teh.
tapi lamun anu dituturkeunana bener tanggung jawab. Ieu mah jang emas kawin 2 gram ge geus hese sia teh. Kudu maraban, kudu disinawaregeun. Nya naon ieu teh? Diantep awewe teh menikah siga ceukai begang. Dina pipina aya kokoloteun. Ieu mah kumaha ieu teh. Tanggung jawab nu kitu malah lagi nyanung diomongkeun teh sia teh ieu can diparaban teu waregeun keneh geus hayang nyanung kana sejen tampiling ge nya lagi gitu. Aduh. Falam yajtami mahu firruku walal i'tidal, si makmum tidak pernah kumpul bareng jeung imam dina ruku teu daek kumpul. Ngalewas deui diudag ngalewas deui wala fil i'tidal. Batal salat mah. Uhsil moho lafa. Walau sabaqo bihi masah wa nawajalan lam yadurro, lamun makmum obset ti imam kudua rukun fi'li poho atawa teu nyaho anyar asup Islam anyarnya hukum lam yadurro mangka sabgun biruknen fi'liyen tidak membatalkan salat, hanya saja la yu'taddu lahuma bihima, dan gerakan yang ia lakukan teu direken. Oleh karena teu direken maka wajib balikan deui paid dalam yaud lamun teu balik deui dil ityan bihima untuk melaksanakan 2 rukun fi'li nu objek tadi bareng jeung imam poho atau teu nyaho tinggal gampang-gampang ata ba'da salami imamihi bi raqatin tinggal nambahan be ke sarakaat. Paila lamun teu kungsi nambahan ada salat kapaksa salat kudu dibalikan deui da salatna teu sah. Wasabkuhu alaihi aliman amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin kan roka wa rofa wal imam qaimun haramun. Lamun obset ku sarukun fi'li nu sampurna jika makmum ruku tuluy i'tidal imam posisi nangtung keneh haram. Omset ku 2 rukun batal, omset ku sarukun fi'li haram. Beda jeung kapaneurian takhallub bihilafit takhallub. Beda deui maneurikeun maneh ti imam, aya omset aya maneurikeun. Kumaha lamun maneurikeun? Lamun maneurikeun ku sarukun fi'li mah eta hukumna makruh cara sakumaha ke bade diterangkeun di payun. Miheulan ku sarukun fi'li haram teu batal. Kapan maneurikeun maneh di imam tina ku sarukun fi'li hukumna makruh. Objek kedua rukun fi'li batal. Wa man taqaddama bi ruknin sunnalahul awadli wa fiqhu inda amada wa illa tukhayyira bainal audi wad daba. Makmum anu ngahaja-haja objek ti imam ku sarukun fi'li sunnah untuk kembali menyelaraskan dengan gerakan imam. Lamun ngahaja kan lamun teu kahaja panyata imam geus ruku tuluy makmum ruku ti heula ai barang geus ruku ti heula kanyahoan imam karek nyusul ya udahlah enggak apa-apa wong andaikan tahu pun dia diberi pilihan antara kembali selaras dengan imam atau ngadaguan megat dina ruku. Wa muqaranatuhu ay muqaranatul ma'mumi al imama fi af'alin wa qada aqwalun ghairu taharrumin makruhatun. Ngabarenganana makmum ka imam dina pirang-pirang pagawean salat oge dina pirang-pirang kecap salat jiga Fatihah eta hukumna makruh kata
takhallufin anhu jika maneurikeun maneh ti imam nepikeun ka beresna hiji rukun wa taqaddumin aleh bi ibtidaihi jeung miheulaan imam ku ibtida rukun memulai rukun. Takhalluf anil imam ila parogi ruknin makruh. Taqaddum ala imam bi ibtidai ruknin makruh. Ibtidanya saja, tapi intihanya heula imam. Ruku imam jeung makmum ruku dabar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Makruh. Nah tarawih hampir kabeh makruh unggul. Takhalluf ila parogi ruknin makruh. Imam ya Allahu akbar ya cicing. Ketika imam erek i'tidal Allahu akbar makruh. Ini namanya takhalluf ila parogi ruknin. Aya deui taqaddum alaih bi ibtidaihi. Set imam tapi ibtidana unggul. Ruku ya rek ruku. Allah tuh ieu mah geus ibtida geus mulai imam acan. Tapi imam kemudian nyusul. Ibtidana unggul mulai heula makmum. Di gerakan anak makmum geus mulai tapi kemudian disusul ku imam. Jadi taqaddum ibtidai ruknin. Taqaddum ibtidai ruknin. Wa ing data'ammudi ahadi hadhihi salasah nalika ngahaja anu tilu ieu dilakukeun ku makmum kabarengan imam takhalluf taqaddum ibtidai tafutuhu padilatul jamaah eta matak morotkeun padilah jamaah kasima oleh karena nu porote padilahna wukul fahiya jamaatun sahihatun jamaah masah lakin la sawaba alaiha kan eueuh ganjaranana sarua jeung salat sorang. Tapi lumayan payaskutu ismu tarkiha dosa ninggalkeun jamaah lamun teh ama jamaah wajib gugur ku jamaah nu bieu anu makruh teu meunang ganjaran. Au karohatuhu lamun teh ama jamaah sunnat muakkad makruh ninggalkeunana gugur. Ya paling tidak ngagugurkeun kamakruhan. Paling tidak ngagugurkeun dosa ninggalkeun jamaah. Tapi lamun ente nungtut padilah jamaah mah teu aya nol besar, teu aya ganjaran sama sekali nalika ngalaksanakeun pamakruhan min haitsul jamaah. Fa qaulu jam'in dawuhan satu golongan nu carekna kieu ceuk sagolongan ya. Intifaul padilah yalzamuhul khuruj anil mutaba'ah. Eueuhna padilah jamaah netepkeun kana kaluar tina mutaba'ah. Berarti hatta yasira kalmun parid berarti si makmum lamun teu meunang ganjaran mah sarua we jeung salat sorangan. Berarti teu kudu mutaba'ah. Intifaul padilah yalzamu intifa'al jamaah. Cek jamun. Berarti muasah salat Jumatan lamun ngalaksanakeun pamakruhan cek jamun Jumatan teu sah sabab lamun eueuh padilah 27 derajat berarti enggak ada jamaah. Cek jamun mah lain padilahna anu eueuh teh tapi jamaahna ge teu sah sabab jang naon lamun jamaah eueuh padilahan eueuh padilah berarti eueuh jamaah. Berarti lamun keur Jumatan ngalaksanakeun pamakruhan anu nganapikeun kana padilah Jumatanna teu sah. Kecap eta jamun wahmun akeun eta keur ngaliunur. Ama bayyana Zarkasi wa ghairuhu. Cara sakumaha parantos diterangkeun ku Imam Zarkasi sareng sanesna. Wa yajri dzalik fi kulli makruhin min haitsul jama'atu. Semua itu berlaku hukum tadi.
hukum tadi berlaku dina sakabeh pamakruhan anu aya khusus dina jamaah bialam yutasawwar wujuduha fi ghairi surahna pamakruhan min haisul jamaah teh moal mungkin terjadi eta pamakruhan kecuali ayana dina jamaah. Fasunnatul lil makmum, pasunatan dina bergerak dina gerakan makmum adalah saena ayata akhara ibtida fi'lih ani ibtida fi'lil imam. Setarna teh kudu berada di belakang setar imam. Setar gerakan harus berada di belakang setar imam. Wayata qaddama terus setar makmum kudu miheulaan kana angeusna pagawean imam. Ayo tuh. Ya tina ya nu gerakeun mah tina tidak karena sujud ya. Kan dia setar. Nepi kana pangsujudan, nah ieu finish. Setar ini setarna kudu di belakang imam misalnya Allah memeh imam finish dia mulai Allah bar itu harusnya wal akmal nu langkung sampurnana lebih sempurna lagi min hadza daripada nubieu ayata akhara ibtida'u fi'lil imam an jami'i harokatil imam. Star pagawean makmum harus di belakang semua gerakan imam tong waka setar nepikeun ka imam nepi kana rukun tujuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu hamidah. Tak cina anteng lah begitu imam geus beres geus cicing plek arek disusul kumaha itu yang paling bagus. Wala yahwi alir ruku tong wakat turun kana ruku si makmum saena was sujud tong wakat turun kana sujud hatta yastawi al imam roki'an nepikeun ka imam bener-bener dongko ruku nepikeun ka imam bener-bener tarangna geus paantel kana pang sujudan. Begitu tarang imam napak kana pang sujudan didinya disusul ku makmum. Adan heula nu bener kaganggu teu adan biar dina speaker coba eueuh jarum pling we nya amit sadiluwung walau qoronahu bitaharrum aw tabayyana ta'khuru taharrumil imam lam tanakid sholatuhu. Lamun si makmum ngabarengan imam ku takbiratul ihram atawa terbukti takbiratul ihram imam leuwih paneuri teu jadi salatna lain batal teu jadi. Beda awas aya batal aya teu jadi. Ari batal mah ngalaman jadi heula. Ngalaman sah heula ari batal mah. Aya teu jadi mah teu kungsi ngalaman sah. Itu jadi. Aya paeh. Aya hayam paeh aya mau di acara hayam. Aya nog cacing calang mah teu jadi hayam. Aya di hayam anak-anak hayam pae lumayan jadi hayam bola di pae di acara. Beda teu jadi salat. Wala ba'sa bi adati takbir sirran bi niyatin saniyatin lam yasyuru. Gak masalah ngabalikan deui si imam kana takbiratul ihram lalaunan dengan niat kedua lamun makmum teu saladar. Siap, dan saya pernah melihat, karena saya melihat ya akhirnya bagi saya batal, bagi yang lain gak batal. Dulu
ketika saya di Lirboyo pernah melihat sekali atau dua kali Mbah Yai Idris, Allahumma gfirlah warham. Saya pas jamaah di belakang beliau, santri kan ribuan, 5.000 mah ya harita makmum. Makmum aya 5.000. Uing aya aya ditukangeun pas imam bisa. Allahu Akbar imam. Dor makmum kabeh Allahu Akbar termasuk urang. Geus takbir kabeh makmum. Katingali mah babli ka kuping. Allahu Akbar. Ka kuping mah. Nah, imam takbir deui. Berarti saya mah tahu kan? Ya abdi mah goleh dia Allahu Akbar. Oh, berarti imam kan merasa ragu atau apa sehingga perlu takbir lagi, perlu niat lagi. Makmum nu lain tanya, udah enggak masalah. Sah. Jadi ketika Anda jadi imam kemudian Anda ragu, teu kudu make pecah, teu kudu. Pecah, toke teu kudu. Saya kan dari imam sholli Allahu Akbar. Di tukang makmum Allah asyhadu alla ilaha illallah. Atuh makmum teh kabeh marurag deui asyhadu alla ilaha illallah. Marurag deui leungeunna marurag deui geus kararieu lalu. Allahu Akbar. Di tukang Allah. Pecah. Kabeh tutuna makmum pecah deui. Karunya. Jangan sampai was-was Anda geus pugu goreng batus was-was sia mangaripuhkeun batur. Ya Bapak ulangi saja Pak. Allahu Akbar, tukang makmum kabeh Allahu Akbar. Timbul keraguan, langsung aja serangan. Tong bari jeung ngangkat atuh kanyahoan meureunna ngangkat mah kieu we biasa. Tong make pecah, tong make usolli padahal maghrib atuh kudu langsung takbir. Allah. Can asupin. Allah. Asupin no. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum tong salah ladan. Jadi gak masalah. Berarti pada akhirnya takbiratul ihram makmum lebih dahulu daripada takbiratul ihram imam. Da imam karek bieu. Da tadi mah teu sah. Gak masalah. Illam yash'uru. Syarat makmum ulahnya. Nu nyaho kudu balikan deui. Ieu mah dipaksanya dipecahkeun. Nah ini etika-etika, aturan-aturan main bagi seorang imam itu harus dipahami betul oleh calon-calon imam. Anda kan calon-calon imam. Makanya Jumatan datang jam 12 pas. Diajar ti ayeuna. Atuh nanaon saya hargai. Saya husnudon saja. Karena seorang imam datang ke tempat Jumatan teh sunnahna kan ayeuna diakhirkeun nepikeun karek naik karena dan saya husnudon kalian calon-calon imam dan makmumnya sudah ready ada di kita ini makmum. Nah, diajar ti ayeuna calon imam gampang. Naon cenah santri bage kudu datang ke masjid teh menikah tarlata teuing. Aya mah teu mah santren, aing mah calon imam geher gitu. Wala bil muqaranati fi salam oge teu batal ku sabab babarengan dina uluk salam teu batal. Wa in sabaqahu bil Fatihah awit tasyahud bi an paraga min adima qabla suru'il imami fi lam yadurra. Lamun makmum miheulaan imam ku Fatihah, miheulaan imam ku tasyahud, surahna Fatihah makmum, tasyahud makmum leuwih ti heula beresna daripada prakna imam. Lam yadurra teu nanaon gaya. Teu goreng patut pak goreng patut. Artinya gak batal Fatihah makmum lebih dahulu daripada Fatihah imam. Tapi ini masalahnya, wakil cek satu pendapat tajib wal i'adah makbiril imam al ba'da. Lamun Fatihah makmum leuwih ti heula maka cekil wajib untuk mengulang Fatihah bareng jeung imam atau setelah imam. Nah, ketika terjadi seperti ini mah
ketika terjadi ada hilaf ulama nyamatak naon urang teh sing bisa ngaraksa hilaf ulama nyarek naon ai kira-kira teu darurat kira-kira situasi nak memungkinkan mah nyaku naon make kudu leuwih ti heula daripada imam kumadaguan atau imam beres Fatihah imam beres Fatihah karek makmum maca Fatihah bahwa aula itu adalah yang lebih utama mengikuti kil ini kawal nubil alaihi illam yu'idhu batalat mengikuti kil yang menyatakan wajib ibadah ketika makmum tidak mengulang Fatihahnya batalat salatna batal bagi kita yusannu mura'atu hadzal khilaf ngaraksa perbedaan ulama ini kama yusannu ta'khiru jami'i Fatihatin Fatihatil imam cara sukuma sunnah ngahirkeun sakabeh Fatihah makmum tina Fatihah imam beres imam waladhdallin amin karek didinya makmum mulai baca ya itu yang paling baik paling tidak tuh bareng jika taraweh taraweh kan terus dipepet imam minimal jaraknya antara makmum dan imam paling beda ayat imam alhamdulillahirabbil alamin makmum dipepet bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin minimal gitu mulai cari dana pepet atuh erek soalnya lamun diantepkeun nepikeun ka beres Fatihah kemudian orang baca Fatihah ketika imam keur kayan maca surat da kan repot nya taraweh nya suratna pondok di Al-Kautsar untungna orang bakal katinggalan ruku pepet atuh minimal pepet ulah obset usahakeun dina rukun kauli ulah obset karena aya nu nyatakeun bahwa obset fi rukun kauli na teu direken oleh karena itu direken wajib iadah lamun teu iadah ngabalikan deui teu sah batal salatna walau fi ulai sirriyati sok sanaos dina 2 rakaat awal salat laun jika duhur jeung asar in dhanna annahu yaqra'u surah lamun si makmum nyangka imam bakal maca surat teu kebe lah kira-kira nyangka bakal maca surat mah baca Fatihahna sabot imam keur maca surat kumaha lamun jika dina taraweh walau alimana imamahu yaktasiru alal Fatihah lazimahu ayaqra'aha ma qiraatil imam lamun si makmum nyaho yakin berdasarkan kebiasaan imam eta bahwa si imamna bakal hanya sebatas baca Fatihah doa tukang aing ke uring maca Fatihah geus beres Fatihah imam atuh murunan bakal moal kaburu dasi eta matara maca surat nyaho geus biasa kumaha kitu lazimahu ayyaqra'aha ma qiraatil imam nya ari kitu mah sok baca Fatihah babarengan jeung maca Fatihahna imam wala yasihu qudwatun bimani taqada butlana salatihi mangcupang teu sah ngamakmum ka jalma anu si makmum nekadkeun kana batal salatna geus puguh si eta teh ceuk urang batal di makmuman kumaha geus puguh nyaho awewe teh lalaki nu alus teh santri ngutamat ngaji geus nyaho aing nganalkeun dangdanan rupa jeung harta mah geus puguhnya nu kitu teh goreng patut daek dikawin malah santri teu ditarima kumaha itu geus nyaho salaki teh bakal menguasai dirinya salaki alus meureunnan mudah-mudahan bisa nungtun ka surga salaki goreng patut meureunnan bakal nungtun ka neraka geus jauh nu kitu teh bakal nungtun ka napi narakaeun ditanyaan abong kenah mawa mobil langsung kelepek kumaha
abong kena santri mawa motor onyo, abong kena santri mata motor mio, bari motor mio nate sabelah STNK wunggur ya. Tong sedih ala lagi tong sedih kalau mereka lah. Gitu batal salat obat biani retakaba mubtilan di qadil makmum surah nasi imam siman ngalakukeun pangbatalan salat pangbatalan ceuk pateka dan makmum sekalipun ceuk manehanana masah da beda madhab misal kasyafiin iktada bihanafiin masa farjah. Jika orang yang bermadhab Syafi'i ngamakmum ka imam yang bermadhab Hanafi nu kadeuleuh tadi gagaro kanyut. Di madhab Hanafi nyabak farji teu batal. Di madhab urang nyabak farji batal. Manehana nama nyabak tuluy salat teu sah dapat kadana kitu. Kuing di makmuman. Ku amang di makmuman ari amang mikir henteu pan batal meureunnan ceuk urang. Duna ma idzab tasoda teu naon lamun si Hanafi tuluy dicantuk dikaluarkeun getih. Kaluar getih tina awak ceuk urang batal teu? Teu. Cek Hanafi batal tapi cek urang teu malah di makmuman hegae dan nu penting cek pateka dan urang pan urang anu erek ngiluhna ge pan urang nu rek ngamakmumna oge nazron li tiqadil muqtadi sabab melihat kana pateka dan jalma nu ngilu nah make teu sah rek sah kumaha jamaah kanu kitu li annal imam muhdisun ingdahu sabab imam hadas cek makmum ku sabab nyabak farji lamun imamna hadas cek pateka dan makmum payata'adzaru rabtu sholatihi bi sholatil makmum kesulitan gak mungkin nyambungkeun salat makmum karena salat imam anu ditekadkeun batal salatna sabab imam lain dina salat ceuk pateka dan makmum. Harus sok aya nu lieur kieu teh loba nu lieur kieu. Alaki deui geus puguh nu alus teh awewe teh fa alaika bidzatid din santri rek kawin nu diudag dengan geulis deui kumaha ieu teh apa palaika bidzatid nyogong kudu da karunya mamayeun tisar mana eueuh kudu tapi bukan berarti eta teh di nomor 1 kan teman nomor 2 terakhir nama aduh nyata ieu teh aya kang ieu teh geulis ngan nyata lain santri aya santri nyata tuh lah mending santri nyata tuh lah kebejaan beneran abdi boga pamajikan ayeuna 2 nu ngageunahkeun kana hate abdi adalah akhlakna awewe demi Allah serius abdi demi Allah nu ngageunahkeun kana hate uing nu membuat tenang akhlakna. Ayo nya di sabulan 2 bulan meureun rupana itu ajar aya amang kawin rek sabulan 2 bulan kecuali amang rek tujuan sabulan 2 bulan jika aing baru 40 poe akhlak nu penting mah akhlak insyaallah
sang hareupan pamajikan memang pamajikan ngadesain pamajikan supaya ayeuna saigelan jeung urang teu cukup 2-3 tahun. Teu cukup 2-3 tahun. Tingkah jang hareupan ka urusan-urusan ieu mah hal-hal kecil kana bakal kasoragu awewe teh. Ti mimiti mang nyieunkeun kopi, ti mimiti ayeuna itu, ti mimiti basa. Nepikeun karek sarena, ti mimiti jang hareupan semah diajak nyaba, diajak rapat, lamun cara ayeuna jelmana jadi pejabat teh atau kapung-kapung jadi kepengurusan di NU, bergaul jeung istri-istri yang lain sebagainya. Nepikeun ka ditatakeun enak itu supaya ulah ngerakeun gawing teu cukup 5 tahun teh. Ketika dididik urang lalaunan plek we sesuai dengan kahayang urang tah karek didinya menemukan kagenahan, karek didinya ngabangi kagenahan. Karena untuk beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang baru itu bukan hal yang mudah. Tong boroning awewe urang we urang tuman ayeuna jeung santri ke bagulung bagalang da terjun enak ke masyarakat emang mudah apa beradaptasi? Susah. Supaya amang diterima di masyarakat itu bukan hal yang mudah. Komo di imah ya saingan aja kanut leuwih ti heula mending kere tong mata balik. Beneran, mending lobakeun we di kobong maca surat Ar-Ra'd. Gendar surat Ar-Ra'd. Ajengan nu dieu mah sing geura mah rahasia mah kalakuan teh. Ya kan di dia aya anu geus pesantren sabaraha tahun, hampir 10 tahun. Dan ditanya kok ini gitu, can maot kan cenah ajengan di imah. Percuma da balik oge abdi, manfaat ilmu. Jadi siapa masih gak ngaduakeun teu cenah teu ngaduakeun abdi ngelehan cenah cicing ladik kok. Kayak geus ka kuping cenah geus. Minimal cenah geus mulai repot teu damang tak karek cenah. Tuh bener. Jadi hayang langsung jadi kiai ka imah cenah. Bener. Digana teu pati tebinya digana teh. Atur. Ya mah dia Mang Cupang ayeuna geus aya 3 genep can. Digana aya 3 genep Mang Cupang. Langkung. Tina rupa Mang Cupang tina rupa. Asa awet kolot. Teti mimiti panggih nepikeun ka ayeuna asa kitu we. Da karek kamari panggih lagi. Walau saka sapiiyun biit janil mukhalif bil wajibat lamun urang sapi teh urang-urang lain arti keunana urang sapi teh nya. Lamun urang ragu dina ngalaku keunana mukhalif teh yang beda madhab. Lamun urang ragu dina ngalaku keunana imam Masjidil Haram mukhalif jeung urang bil wajibat ragu euy ari di Masjidil Haram maca bismillah teu itu udah dan lam yasir teu ngaruh fi sihatil iktidabih teu ngaruh dina sahna kamamum sanggeus ente kamamum di Masjidil Haram teu kadenge maca bismillah sah nah tahsinan lidzanni bihi fi tawakkul khilaf mending husnudon da itu teh imam besar da itu teh imam Masjidil Haram eueuh di Masjid Bang Abdul nah nu aya di ditu teh husnudon sia teh husnudon batur mangus jutaan umat di berbagai negara. Dia tahu di belakang itu berbagai macam madhab dan paham, dia itu bakal ngerti. Husnudon aja husnudon bahwa dia itu baca bismillah ngan pedah lalaunan. Nama kelalaunan ya biasalah mempertahankan naik ego masing-masing itu saja ulah.
Karena apa? Karena gak langsung begitu beres takbir langsung maca alhamdulillah, enggak. Di Masjidil Haram atau di Madinah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lihat dia kan sok kadeng yang kecoas memang sok kadeng dina speaker kadeng Allahu Akbar. Kemudian maca doa iftitah terus jeung bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Nah udahlah kecoasan tadi bismillah. Itu aja. Kecoas. Kecuali lamun yakin kumaha kang rek husnudon kumaha datu bisa husnudon da yakin teu maca bismillah Aisyahnya yakin teu maca bismillah di mana kamari mah keur waktu jamaah da kang kieu salatna teh Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tah gitu mah bener sih ada sangat mah rek husnudon kumaha iraha maca bismillah lalaunanana begitu bar langsung kadenge alhamdulillah. Gak ada waktu kecawas gak ada jeda antara takbir jeung alhamdulillah. Ari kitu mah yakin bahwa eta imam teu maca bismillah. Ketika imam teu maca bismillah padahal kita sebagai Syafi'iyah nekadkeun bahwa bismillah termasuk dari Fatihah, rek kumaha bisa jamaah jeung jalma yang diyakini menghilangkan satu ayat daripada Fatihah menurut Fatihah dan Quran. Paham? Imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakan bi raqatin bal yubariku wa yusallimu aw yantadhiruhu alal mu'tamad. Lamun imam nangtung kana rakaat leuwih poho imam nangalamu kahomisatin jika naik kana rakaat kalima walau sahwan poho lam yajuz lahu mutaba'atuhu teu meunang jang makmum milu ka imam. Ari dina kagorengan jeung kasalahan awewe teu meunang milu ka salaki diajak teu bener. Rakyat gak boleh mendukung, rakyat gak boleh mengikuti kebijakan pemerintah anu salah. Kumaha tuh mending cici. Lamun erek sok beri saran, beritahu yang benar seperti ini. Demo ya tukang ulah, di demo, seutak seutik dan otak teh demo, jeung demo. Luhung lamun gara-gara demo teh ganti jadi nu leuwih alus nu gantina cantang tuh dia mending kana nu aya benerkeun ugu aya kiaian cenah kang nyata ayeuna pan kang kacau ekonomi hancur lain masalah dibalikeun ka dinya ayeuna mah usum corona salam dunia aman gara-gara pan ieu cenah Jokowi cenah gara-gara jadi datang corona ari aman. Mun kitu mah di Indonesia wungkul rada leuh ngomong teh sok itu ka dieu. Nah nantingan salah Jokowi, saya bukan pembela Jokowi. Adapun Presiden Timimiti Soekarno nepikeun ka Jokowi ceuk abdi pangbakeurnya Jokowi, jujur iya. Da keur zaman Soekarno mah aing teu nyaho. Ya, mah jadi ka itu ka dieu. Nah, keur ngaji sih teh. Tah sina mana dia? Imam naik karena rakaat kelima lam yajuz lahu mutaba'atu teu meunang ya luka imam teu beunang kumaha tuh da kan abdi mah masbuk sarakaat deui imam naik rakaat kalima pan abdi mah sarakaat deui geus engke beneran abdi rakaat kaopat imam rakaat kalima teu naon beneran kang da abdi mah meureunnan bade anteus walau masbukan
pan abdi teh tadi teh ragu tilu opat pan kudu nyanak anu tilu meureun kabeneran imam naik rakaat anu kalima rek diluan we enggak bisa teu meunang kumaha tuh bal yubariku muparokoh wa yusallimu salam ti heula kalau mau auyan tadiru dagoan imam dina tasyahud